Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Panjenengan sepuh-sepuh sekuring khusus Haji UU. Oke, sadayana nenek-nenek singkuring wa oke tiki singkuring oke sadayana wargi-wargi di Bani Haji Ahmad Sutami oke Hajah Siti Aisyah. Mudah-mudahan salamina ayat yang rahmat sahabat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen sebat tausiah panggung utama mah pesan-pesan ya. Dan saudara-saudara ayat sama para hal anu jantan alasan kami simpulin biasa kebarios dari kesempatan anu upami ninggal karena untuk yang tertimpa diberikan bagi nanti turunan kami di yang Sultan teh saya di keluarga tukang arahan paling kami alasan kamu kedua diberi di Piwarang oleh Haji UU kahiji sepuh sikuring didik sikuring anu kaduana guru oge sikuring anu masih kene dugikan kairan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salamina panjenengan Yuswa salamina aya dina panangkalunan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita aya alasan anu seseueuring kitu menolak kita hati anjeunna. Anu kadua anu janten dasarna kana seseueuring hari keluarga Pak Haji Olisma disebat keluarga berada unik Pak Haji Olisma Agung sareng Pak Haji Oko Komarudin mah ada unik pikir incu pertama wadadang kapunten anu kasuhun biasa hadir dan kesempatan lagi kesehatan. Jadi incu pertama ini pertama nih teh noi kan alasan hadir mana noi mana namanya hadiah uyuh pertama oke pun alo nah oleh asli putrana ini jangan incu pertama wadadang uyuh pertama noi bau pertama oke nanya putrana pun adi asli. Tapi ia jangan hal ada kacita syukur kami simpulin emut bisa wakos pun adi ngelahirkan pertama kali haji ini terakhir marajian dan terjoki kawulinga kusadayana haji teh itu Aisyah ini terakhir marajian teh anu ayeuna janten bau pertama nah ieu di parajian terakhir teh debat pasti kuring oge ini teh pamitan ayeuna terakhir teh marajian keun kemah cenah sugan kaoneng. Alhamdulillah dugi kan keras eta ka putra simkuring dina kayaan teu damang Haji Oneng di Pasir Wajah dugikeun ka alhamdulillah dugikeun ka biasa raskeun biasa marajian biasa lebaran eta palinten salah satu anugerah anu simkuring masih kere nongtoreng di Cebil kasauran ini kami syukur anu mudah-mudahan palinten duka aya generasi ya ayeuna meneraskeun di keturunan Haji
Haji Dewi urut kali. Anu biasa ngubarang ngarancet oke biasa marajia. Haji Dewi ya teman. Haji Dewi urut kurang kali. Dan sakiri anu cinta akhirnya anu simpuling kesempatan alhamdulillah. Tadi dia disebutkan keluarga Haji Simpuling kayak gitu. Jadi ayah incu pertama, ayah buyut pertama, ayah pahok pertama tenik. Ayah Simpuling mah buyut pemitan ayah. Kata anu kaiji, anu kaduana Simpuling oke atas nami keluarga besar di Hajiwu menurut salah panitia di Haji Dewi. Sekarang sadayana sampai sekarang menjadi tuan rumah bertiasa membagiakan nyampurnakan anu langkung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum walakin biasa'un minkum bastul wajhi wa husnul tak upami pada ngabagiakeun ku harta moal biasa pada nyukemakeun ku ngabagi artos moal pada ngabagiakeun ku sanes-saneskan ku aliyah dunya moal cukup tapi pada nyayogikeun bagi ngahormat sakamampuan ku muka anu marahmai kawis kabingah oge ku saena akhlak mudah-mudahan dan amal kasayang anu para ibu para bapak sekalian walami anu kusimpuling bade digikeun mung penginten hoyong ishaq di sadayana kangge sepuh urang duriah urang para kesanggukeun mung panuhun pilih ayat al-Qur'an nami di uningan di muring panuhun sadayana tiasa ngadanokeun yes obrolan gede mati yang kemudian pilih waktas yang bisa sadayana anu kahiji Haji Ahmad Supami sareng Hajah Siti Asia para putrana Aki Haji Indang Susana oge Ning Haji Dewi Tanapiwangi luka dua Ning Haji Gelis Siti Sofia anu kadua Aki Haji Oko Umar anu katilu Ning Haji Aki Haji anu kaopat Ning Haji Etik Suharo Aki Haji Mas Duki Aki Haji Mas anu kalima Aki Haji Asep Sokta anu kagenep Aki Haji Habib anu katujuh Aki Haji Udin Sajidin anu kadalapan Aki Haji Ujang Nasri simpuring hoyong disaksian sadayana ieu sadayana anu yang akan ieu sadayana ahli surga amin ya Allah ieu sadayana ahli surga amin sadayana anu neme dunia sepuh urang sadayana ieu ahli surga amin jalmi anu saleh jalmi anu pinuh rebok ku amal urang salaku duriah saur Allah Subhanahu wa ta'ala jaminan walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum jeung jalma-jalma anu ariman terus anak keturunanna lalu turunkeun ka aranjeun maka saur Allah jaminan alhaqna bihim dzurriyyatuhum maka bakal disarangkeun ku Allah di surga Allah bakal disarangkeun sareng orang tua urang disarangkeun sareng duriah keturunan sepuh-sepuh urang ayeuna di surga sok sanaos amal-amal urang kesami sareng aranjeun wa ma alaqahum min sayyin min amalin sayyin sok sanaos amal-amal urang teu saperti kualitas aranjeun sok sanaon
kegiatan atau amal-amal soleh kurang sadaya sapertos anjeun anu ayeuna bisnis. Tapi jaminan Allah dengan syarat keimanan, dengan syarat amal soleh kurang biasa seseorang yang kalau kurang di akhirat itu di surga. Tapi tetap jangan wanti-wanti ka urang. Ulah dijadikan andalan sok sanaos jaminan dari Allah bahwa bakal disarengkeun di surga sareng kawul-kawul jami-jami anu soleh. Sehingga urang itu perlu beramal. Saya tidak orang boga kawul terus di surga kita pasti bakal kena ulusai malayin dinanimu. Tetap sadaya oge bakal mempertanggungjawabkeun amal-amal. Salajengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama terus ngantunkeun urang sepuh-sepuh urang terus ngantunkeun dipunut ku Allah dahaba as-solimun al-awwal sumpah awal jalmi-jalmi anu soleh terus ngantunkeun urang sadaya terus yang generasi para ulama, para guru urang sadaya sehingga Rasulullah taat qauminan nasi falatun au falatisan nunya sampai ayeuna tinggal hupalah sesana lamun dina lamun dina jagung tungtung jagung lamun dina caung mabun titikna paminten generasi generasi datang tos pasti dina caung anu bakal dicanak teh seuhangna we karena langsung sareng titikna pasti anu dicanakeun berkualitas jalmi-jalmi anu soleh guru-guru urang sadaya dipurut dicanak sehingga anu yang satu tinggal generasi urang nu aya di alam dunia anu pinuh ku tantangan sesuatu disebat kupalah Rasulullah SAW tangtos pamintan kali meningkatkan mun butiti kiamat dina cau mun butiti anu berkualitas butiti dina cau teh jadi cau anu habis sehingga biasa sabanding nilai kualitas asal sehang ya harapan orang sadaya salajengna anu katilu angge sadayana wargi-wargi bani Haji Sutami bani Haji Sri Siti Aisyah Nabi Ungkri aya hiji kisah Malik bin Dinar dina hiji waktos anjeuna pergi ka hutan pasti leuweung teh aya hiji kaanehan atingali aya gagak jeung japati bisa layeut babar bareng kaditu japati barang deui jeung gagak sok sanaos sami-sami jenis burung tapi karakterna anu berbeda gagak mah ngarupakeun burung anu sangat kawan Islam puas ari japati mah dina bisa Malik bin Dinar dugikeun ka aneh kita papata walaisa tamin jinsi wahid kok biasa gagak jeung japati bisa babareng padahal benten jenisna benten karakterna dari gagak mah puas ari japati mah lieu teras ditaliti ku Malik bin Dinar sing goreng pas begitu kibar salah sahijina sing goreng japati sampeanana supuna potong gagak oge supuna potong saur Malik bin Dinar min hada itaqaq kusabab pada pengkor pisan duana bisa babareng kacai babarengan kusabab sadi-sadi pengkor karena tangkal eunkeun babarengan hartosna ulah wargi bani Sutami sok sanaos benten-benten profesina benten-benten kaayaanana ekonomina nu janten guru nu janten pedagang nu janten pebisnis tapi sami-sami kene ulah wargi besar Haji Sutami janten sauyuna eta oge gagak jeung japati sok sanaos benten karakter tapi kusabab sami-sami naon pengkor bisa babarengan lain ayeuna lamun aya kulawargi Sutami lamun bunga hiji lamun bunga bareng mah kudu dipengkoran Sutami aduh Bron pengkoran bron kali ini ulah dipikeun ka ari badan urang sasana tapi hati urang
perayaan diharapkan bersama. Orang tadi kan pas ishad bahwa sepuh-sepuh orang sadayana ahli surga, ahli amal soleh. Orang salah keturunanna hayu urang sami-sami silih teuingkeun silih remutan dina hak sareng dina kasayang. Sadayana oge sami kula wargi Bani Sutami, sadayana ge sami Bani Sutami, teu aya anu benten, teu aya anu paling utama, tetap di pandangan Allah jalmi anu takwa anu paling utama. Terakhir oleh si Buri dari kesempatan mau emut karena paminten pada ngapa pelan mangga di saat pelan mau emut karena salah satu sadis riwayat Obroni yang Nasai sebatu innal abda idza taraka ad-du'a lil walidaini in qata'a anhu rizqu di dunia. Sing sahajalma atau nabi seorang hamba apapun yang sudah berani untuk meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, maka secara sekaligus sudah menutup lubang atau pintu rezekinya di dunia. Salih sawai hambana jalmina anu taroka ad-du'a lil walidaini ini potongan rizki di dunia. Secara otomatis manehana geus nutupan lawan rizkina di dunia. Dasar sama teu sesat. Adoakeun urang, adoakeun sepuh komo masih kana aya masuk menuju menang. Kemudian geus ngampunkeun. Da hari doana mah gambil pangkat alar-alarna Robi dipilih wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mun pedah aya tirakat dijajahkeun ka Senturi di guru-guru Senturi. Upami urang hoyong beukhan, upami urang hoyong bebas tina masalah, upami urang hoyong ringan tina berbagai persoalan-persoalan sifatna dunia, amalkeun eta doa Rabbi pilih wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anu gaduh sameta insyaallah tampil munahanna, anu gaduh kabingung aya jalan keluar. Pokoknya anu hubunganana jeung hal-hal duniawi aya jalan keluarna oge aya solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Asal ngamalkeun eta mung syaratna rada berat. Syaratna teh sok coba cenah baca eta 7 kali. Tapi sabada ngawalor adan, maksudna ngawalor adan terus ngadoa adan. Nah ieu beratna. Satos adannya layak Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatul qaimah sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah bika dituna innaka la tuhibbul mi'ad. Awas itu kali Rabbi pilih wali-wali daya warahmuma kama rabbayani shaghira. 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 Jadi kena 7 kali mangawe cobian ulah langkung sami ngome cobian. Upami masih kena ke karawas telepon sebelum ngatasi atau lebih jojo ke itu caranya. Nah, ada istupung yang susah ngamal kena sok bisa. Ada subuh. Jadi ada. Jadi pas begitu mau ngadang berarti orang kan mau dirahasiana anu pusing kuring katanya. Kain rahasiana orang ngantos-ngantos adan, sakumaha orang ngantos-ngantos adan maghrib, badai buka puasa. Kan diantosan adan. Ben penting ayeuna sawat tadi lakuan kan. Orang ngantosan adan, kemudian kumaha padilahna kenging sapaati Rasulullah SAW upami urang ngadoa dina sabada adan. Hiji ngawal adan kumaha padilahna. Kadua ngadoa dina sabada ya. Eta kumaha ageun pisan barokahna. Oke yang paling utama bahwa saatul ijabah itu adalah bainal adan wal iqamah. Eta paling terjadi rahasia. Pilih itu pilih dijaya. Pilih teh dasar hukumna anu janten dasar utama. Mangga dicobian sadayana mudah-mudahan tiasa ngamalkeun. Amin ya Allah. Kami bakal dina pertemuan ayeuna mah eta. Amalkeun ngadoa ka orang tua supados
kurang yang barokah di dunia oke salat yang surga di akhirat. Baca kita 7 kali untuk beli balon hidayah di masa atas awalan ada. Sakit itu kan tetapnya haji. Tapi ke salam lambung mudah-mudahan mungkin di waktosna tahun payun mudah-mudahan Allah kasih umur yuswa orang sadayana. Pengiran kita mau pakai di Pasir Rajanya kan? Nah, Pasir Raja. Pensi Amang. Bagian di Pasir Raja orang pegel samanya kali. Tahun payun mah orang di Pasir Raja ada di Kopeng, ada di Ciciara, Mangau yang mana tempat lain. Dan pada sadaya biasa tempat yang kemudian kebersamaan selama tempatan sadaya. Insya Allah kan. Tapi itu kalau Di sini pengkoran. Di sini pengkoran, kudu datang ta. bukan bisa sadayana mudah-mudahan Allah makasih kurang Yusra dan Bapak sadayana sehat umur bagi kita tanpa ribet Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sadayana ditampi amal ibadah salat kemarin disyukuri atas diri pribadi oleh keluarga Al-Kausar oleh keluarga ini habis dari sosial kemudian mengatur kepada sauna kepada Allah pun takobal tidak kali. Jadi itu bagi kami saksikan hak penting balang dan korban saling kenal lingkungan itu para wanita siswi dan guru siswi. Jadi itu kita saksikan Allahumma waffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi